Alah, menikah rasa pisan panasna di bari bulan puasa mah. Di baya lempang ti itu kadia oge kot kalah, Gusti eungapna asa halab-hab. Aduh. Oh sasaha jempling. Mana naon gitu? Hah, seger juga nama ya. Kamu nginum anu kieu. Si Senui benar gitu ningali si Eti jeung si Sodikin di pos. Oh no. Aduh, lamun bener aing teu ngeunah hate. Tapi kumaha carana ku aing si Eti jeung si Sodikin ulah sampai ngahiji. Jeung ieu di RW teu mere keur munggah-munggah acan kamari. Janji 1,5 juta gaji. Aduh, nepi ka ayeuna can meunang pisan. Dek patroli deui we ayeuna mah. Geus burit, bari ngabuburit, dek patroli. Mending nepungan lah si RW atunya kieu carana mah. Dek nguguhkeun soal gaji. Piraku nepi ka ayeuna can dibere gaji. Jeung urang teh butuh keur takjil, tareh buka ayeuna teh. Sip. Asa suara si Dadang euy. Si Dadang. Weh, Dang. Gitu ngobrol. Oh, ayo, Dang. Wedang lah, orang ngobrol, selila teh pangi jeung maneh euy. Iya, ieu mah rada geunan ya. Geunahan pemandangan anak Dang euy.
Lain dang euy. Pan urang teh jadi hansip teh gara-gara maneh. Ditemukeun ka si RW. Tah nepi ka ayeuna urang eueuh gawe nepi ka digawe jadi hansip dang euy. Can saprak-prak acan can digaji. Kumaha ieu carana dang? Wah, kira aku gawe maneh nu teu bener meureun. Cik tanyakeun ke si RW. Tapi dang euy, dibayar sekali 1,5 juta. Tapi ayeuna saprak aya kasus cangcut anu maraok cangcut jeung kutang can kapanggih urang teu dibayar-bayar. Sigana si RW ambekeun masalah cangcut euy. Can panggih nu maokna dang euy. Yo, pan harita ge urang teh ngomong ka maneh. Heeh. Nu bangsat eta pasti si Sodikin. Geus ana mah kayangan si Sodikin interogasi ku maneh. Tah masalahna euy, si Sodikin kalaka ngabogohan anak RW euy. Atuh jadi bingung urang rek newak. Pasti tah anak RW na ngambek ka urang lamun si Sodikin ditewak eudang jadi bingung galau. Keur mah kieu dang euy. Urang teh kasih eti teh rada bogo dang euy. Tah kitu masalahna mah. Berat tuh gitu carana mah. Tong nyebut berat-berat tang. Kudu bantuan mana baturan. Yo, ada mah geus we puguhkeun ka RW, tepungan deui RW. Kumaha carana ieu masalah supaya entong ikut campur kanu gaji. Kan ari gaji mah pokok utama atuh. Makanya Puguh atuh. urang digawe teu digaji atuh. Digaji keur naon kan urang baheula nangan gawe teh da indek nangan gawe urang mah nangan duit, nangan gaji. Heuh kitu atunya. Urang dek keliling-keliling deui ieu teh. Soalna ieu teh naon teh buka puasa. Urang tepungan heula si RW anu mah. urang dekaten si RW ana teh dek nepungan, dek mugukeun nya. Heuh kitu we dang nya. Ka itu ah. Mereka belah mana? Balik heula ka itu. Heuh sok atuh urang belah ditu nya. Sok. Heuh kitu we dang nya. Siap, jelas. Tapi bener cek si Dadang euy. Urang tepungan we RW. Ditelepon RW eueuh. Ah, baelah ka imahna we lah. Bari silaturahmi, bari deung ngabuburit. Ngana urang nih. Jika nama halapap kieu mah wayah kieu. Amis tiis ieu mah ieu cai teh. Telepon hese RW euy. Sugan panggil di jalan ah. Siga baju si RW euy. Belang-belang nama. Tapi naon RW we kieu di dinya euy. Si RW bener euy. Saha. Ada jongjon. Pak RW. Pak RW teu puasanya. Ah, Jep ngomong teh, ini teh kertamas. Panas. RW oh, teh puasa mah teh puasa we. Maknya Sprite dipake si beungeut. Pan aing teh dikasih RW nya. We. Aduh Pak RW. Poho Pak RW, pan abdi teh peryogi ka Pak RW. Kieu Pak RW. Puntennya satu acana ieu teh. Karena ente sasi Ramadan Pak RW. Tah abdi bade naroskeun sanes abdi kumawan tuh. Gaji anu bulan ieu teh acan Pak RW. Yo, Jep. Masalah gaji mah gampang. Tong dipikiran. Justru ayeuna anu kudu dipikiran teh masalah cangcut tah beresan heula. Kan masalah gaji mah nyaho aya we. Sabulan-sabulana ayeuna urang dek gaji kumaha? Anu maling cangcut can kapangi. Anu maling kutong
tak panggil amis cip we. Terus itu masalah si Eti nepi kan kayeuna can kapanggih oge. Lamun geus kapanggih kabeh tah gaji dibikeun plus bonus. We, aya awewe baju koneng we euy. Cip. Itu cip. Bae no cip euy. Mana cik? Tapi siga warga RW we. Ah. Asa kakak ningali mah cip euy. Nyamperkeun we. Tuh. Nyamperkeun we tuh ka dieu. Itu aya si Pak RW, badan harus keneta. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Ari cangcut abi kemana pesan hidup lah ada aya wae. Sok salikeun Neng. Neng. Anu Neng teh. Eta Pak RW anu pink. Terus lami teh aya di kamanakeun adinya? Oh, anu warna pink. Atuh anu warna pink mah atuh aya di bumi Pak RW di dalam lemari. Berarti Pak RW nu bangsa cangcut teh Pak RW meureun. Ah, Cip ngomong teh, dia mah kalepasan, Cip. Gagabah ngomong teh. Jadi kumaha Pak RW cangcut abi teh mau ke pendak wae. Mohon maaf abi pada keuih nya. Assalamualaikum.